kacarioskeun Prabu Betara Kresna sareng Prabu Baladewa maksud lumampah pada nepangan Dewi Sumbadra sasatrayina. Amun di jalan dipegatku para buta, senyatane pun buta-buta anu baris ngaganggu kana kajalmi anu ngaliwat, ngaganggu kajalma-jalma anu barang bawa dirarampas petang. Raka Prabu, wah kesela, enak dia, si anu ngahalangan tuh, woi, eta, kenapa? Kasahanyeun, kemana sia? Ya kemana mana? Raka Prabu. No. Ayat denawa itu megah. Ulang aja sedikit kisik koi. Si dagoan kemana mana? Ulang ajar sok di dagoan. Sahai duka itu. Naon jelema teh? Utah hungkul we. Wah edan sia dikisik we. Ulang ajar sih. Naon nih teh? Wah, dagoan sia. Di kamana maneh? Kaula bakal lumampah ka Madukara. Dek nepungan jadi Adi Arjuna sasata nepungan Sumbadra di kaula. Dah, dagoan sia dagoan. Dipagat koy. Begal boy. Pulang aja. Geus dah. Tahu geus dah. Raka Prabu antosan sekedap ya. Edan. Yo dia. Lagi. Tinggal aya sak golongan sakol kelompok bangsa buta. Wah, sana palun aing sia. Baik ku akang ya. Ulah keun bae antap cakade edan sia. Wah. Macem-macem kaing. Sahaya aing. Edan sia. Nawa hungkul ini. Asa kakaran ngali buta-buta kalau sebeuh keluar itu. Panas kenapa karaya Arjuna ya. Kenawa. Coba di dagoan ku aing sia. Dagoan Kresna. Kapal ngaran ini kan. Tuh. Dagoan Kresna Baladewa. Dagoan. Aing ieu nu bapak. Ayo balat-balat. Urang saera. Diri. Maneh Kresna ya. Nah dengan apal kaula. Wah aing nyaho. Maneh Baladewa. Nya. Dek tahu sia. Wah dibegal ku aing sia. Ngeunah we sia lumampah sangeunahna sia. Ieu teh daerah aing kawasan aing. Yuk. Gagabah sia ngomong. Campeak sia. Wani-wani ngaganggu ka daerah aing sakesna. Awas lain Batara sia. Maneh di Baladewa. Kisik ceuk aing. Woi. Ayah. Naon itu Gusti? Gila mah kulang ngajar ieu si Kresna ieu. Ngaganggu ka jalan ieu ke tempat aing. Iya Kresna teh. Ini tadi diobrolkeun ku salira. Iya Kresna teh. Ayo sayo. Eta si Baladewa laceukna. Tadi diobrolkeun teh. Aing teh pantugas teh newak si ieu ya sajawa ngabegal teh dengan si Kresna si Baladewa. Teh kumahakeun Gusti? Urang podaran wadana. Siap. Pakama, maneh bakal modal Kresna. Baladewa. Yo sakti yo lanceuk aing sakti sia. Bisa nebus bumi. Bisa naik, bisa lempang nyeluruh cai sia. Gagabah sia kana lokasi aing sia teh. Yuk sini. Waduh, gagabah.
Aduh, ayah. Belah mana? Yo berarti oi. Oh nang si Kresna teh yo. Tahu jauh-jauh nang si Kresna aya geuningan yo. Mana ayah. Oh iya. Aduh. Maneh Kresna. Kaulah Kresna. Itu nu tukang. Aing Baladewa aing. Dek tahu sia. Oh, henteu naoskeun. Anu baris urusan mah mangga ieu lanceuk. Abi moal naoskeun. Sangeuh pun adi ieu. Nah, cenah lakeun ka aing sia ge sarua pan sarombongan jeung aing. Oh nya mangga. Maupun lanceuk ke urang nya. Itu jadi lah sadi. Tak urang ya anggar kudu tanggung jawab atuh euy. Nya tuh tangtos. Urang baik lali baju raus, coba baju sarai, coba aduh, mahkota kerajaan ge, emas di Cino, ikan kalung gitu, resep akang mah jadi. Malah kang taros kang lah, lamun teu urang gitik ke kobieu, kobi resep, karan kalau sarai kitu atuh. Hebat. Karena apa ieu bata Kresna digadu? Aing ge karanya we Kresna teh geuningannya hidung. Hidung. Budak hidung teh ieu baheula keur leutik sabut budak hidung budak bule teh ieu sigan. Oh nya segala eta bener. Kresna dek ka mana sia maneh Kresna. Tadi kaulah ngomong kanyen bari kegerokan kaulah rek ka Madukara. Kaulah rek jeung Rai Arjuna dek nepungan adik kaulah Sumbadra. Ayo maneh sia Baladewa. Aing sarua dek ka Madukara aing. Ieu barengan adi aing Kresna. Geus. Abejaan aing mah sia yang salamat yang hidup. Anjing ngajago ka aing si Baladewa. Di mana-mana ge aya hirup atuh teh goblok. Lamun hayang hirup sabubar sia. Si panaran ku aing. Aduh, bubar ye. Lawan gadi. Cicing sama buka hayang buka wani sama. Banyak egale. Ngaran bega lelehan sama. Ieu mah kieu Kresna aing mah. Baju maneh laanan sah mahkota kerajaan tanahanan kabeh jeung si Baladewa. Sok. Kabeh baju duit teuneun. Terus maneh boga senjata, cakra udah sana bijilkeun. Terus maneh saboga nengala keluarkeun sok balik menang sia. Lamun henteu berhadapan jeung aing, modar sia. Nah, kitu sok Gusti. Sae Gusti. Amun maneh Kresna Baladewa yang selamat sok keluarkeun eta senjata cakra udah sana. Terus maneh Baladewa senjata nengala anu sebut bom nuklir teh maneh bakal selamat. Tapi lamun maneh teh dipikeun eta senjata, maneh bakal dipodaran ku aing. Sok, milih mana sia? Sok buru si kaburu lecek aing amok tah. Ke aing amok dibom sia maneh. Can apa sia ka aing sok sia? Bener. Sok itu Kresna. Baladewa sok pikeun lamun teu dipikeun eta senjata jeung mata alat-alat maletalaan kokoronglan dipake di aing. Ameh keuli alus aing kasep. Kokorong maneh eta teh jeung anting jadi dipake ku aing ceuli jeung maneh Baladewa tejangjang meh aing bisa hiber. Sok maneh salamet ke balik, lamun teu maneh dipalehan ku aing. Sok sia bisa dipodaran ku aing sia. Dibikeun mohon teu dibikeun dipaksa sakasna Baladewa. Puh sia. Goblok sedan. Edan sia. Abong letah tetulangan sia bangsat ngomong deh. Pulang ajar sia. Jeung aing Kakak. kagok Kresna Keula. edan aing geus. Kali tenang. Pulang ajar sia. Bila tiluan poe geus. Kalem. Kali aja. Edan. Kali kelah. Dipandang naon aing. Aing teh raja. Aing teh anak menak sia. Boga negara boga rakyat. Diraku aing kudu eleh ku kemel kieu ku buta kieu. Didagor sia ku aing. Keraka tenang.
Amok ngir, amok. Amok si Baladewa, amok. Wah kuat si jeung aing Baladewa. Jeung aing Baladewa, sia mah kuat maneh jeung amok goblok sia. Aing sieun ku sia. Aing dek takut ku sia. Ajan sia hoak gede ge aing mah teu sieun naon aing mah. Sok sia wani jeung aing. Aduh. Hei, waktu gede wae nya kadinya. Aing da wani ke si Baladewa mah wani aing we. Icin aing mah. Sia Kresna jeung si Akang si Baladewa jeung aing resep aing jeung Baladewa. Anjing. Kresna aing teu kuat Kresna. Dilaku ku aing ku ngala dibejikeun mah dihancurkeun wae. Ulah. Lamun akangnya kakaula, akangnya karaya teu kudu bijikeun ngala. Sabab ngala dikaluarkeun satengah dunya bisa hancur. Cicing akang keun kumaha sakali deui denawa, jadi anjeun teh mangrupakeun begal. Aing begal. Tapi anjeun apa kakaula? Yaho aing maneh Kresna. Yeuh. Anjeun moal bisa kitu bae ngarageurakeun naon? Parabot kaula atau barang kaula dipenta, tapi anjeun kudu bisa hadapan anjeun kaula. Sok kaluar. Di luar urang ijen, di luar perang. Bijil anjeun. Kagok-kagok cekokan itu dengelan Kresna. Sok sia Baladewa jeung aing masih teu sia. Aing wani ka sia. Sok. Aing wani si Baladewa mah nah ting resep anjeun ge hoak mah. Sok sia. Bijil sia. Tengah ku aing nu kayu dengan kanca aing ditengah ka rumah sakit Al-Is ka rumah sakit cenah. Ieu nu katuh ku aing tenggelkeun sia ka kuburan nu bates sia. Aduh bisaan si Adi mah euy. Nu katuh nu kanca ka rumah sakit, nu katuh ka mana ge? Ka kuburan. Hebat euy hebat. Sok sia Kresna bijil di dagoan, sia Kresna ku aing di luar. Hayu Adi. Urang bijil sia hayu jeung aing. Hayu bijil sia. Bapak teh sieun sia. Baladewa. Sok Baladewa. Bijil jeung aing sia Baladewa. Tong dipandang aing sieun ku sia Baladewa. Kresna. Naon sia di sarua adina sia naon we? Ku aing adina sok. Wani aing ka sia. Bijil sia. Keluar. Arek sia. Jeung ku sia ge aing bijil. Sok sia Baladewa. Sok jeung aing Baladewa. Sia. Dikira aing sieun ku sia Baladewa. Tuh aing mah. Aing geus 2 tahun can nyaho teh sorangan aing. Can aing. Aing kitu ka di. 2 tahun can juga di sorangan. Aing kamari raheut ku silet. Kita mah lain kesalahan nama tu. Kesalahan ku silet. Ayo si tuan ku aing yuk. Aduh, sok aing urang di luar cia. Di luar mana Kresna? Mending ngarep Kresna. Sok. Geura samat inung-inung bapa nu ge geura inget-inget jampe payanya moali lagi. Paragatkeun nyawa kaula. Ngaledek Kresna, ngaledek. Baladewa, ayo tungguan ku aing Baladewa. Lanjut si Baladewa. Eueuh deui nu bakal bisa ngageurakeun saha-sahana ieu ku bati ieu ku aing emak ku aing. Kresna naon. Aja ngeulah ke cakar Kresna. Geus ameh teu loba dongeng. Akang mundur. Dah. Ku aing diisi mundur akang. Edam Kresna aing gelut ulah mundur. Dek nurut ka kaula mah. Nyarek atuh arek. Aing mah. Aing geus ngambek geus Kresna rupa-rupa. Ulang ajar sia. Nangtang ka Kresna nangtang ka Baladewa tingkatan naon sia teh. Bah sia. Ampanan senjata aing senjata dewe. Cakra udaksana nu bakal mutuskeun jiwaraga anjeun. Bakal mutuskeun jiwaraga dia. Tempo sia tah. Yeuh. Ampanan sia. Modar sia. Ulang ajar si Kresna. Goblok senjata. Benas stiker sayang widi domam para. Ieu buta kasamer ku senjata cakra. Lagi tanpa lebih hilang tanpa kerana. Dan dia Resi Kombayana utusan di Astinapura pikeun ngaganggu Kresna sang Baladewa.
Alah, alah, alah. Alah, 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 alah. Aduh, aduh, ampun aja. Ampun, aduh, ampun, aduh. Aduh, lanjut aing jadi Kresna. Itu Kresna ditembak jadi si Ama. Ama, Aduh, ampun, si Kresna kurang ajar. Aduh, aduh, pulang aja si Kresna. Nembak kau. Ama guru, aduh. air huta hiji deui nu botak dipantang ku senjata cakra. Leungit tanpa lebih hilang tampak reda dia Raden Aswatama putra Narasikumaya. Aduh. Ama, kapangi ama. Aduh, aduh, ama kumaha ama ya. Aduh, teuing ngati kamar teuing kumaha ieu aduh. Teuing kamar kumaha ieu aduh. Bah, geningan urang-urang astina. Raka Prabu, tingali ke dia. Dek kumaha aja. Oi. Sakesna sa. Wah, edan. Puh. Aduh, aki-aki deui. Mane di tamani. Aduh, ager ampun, mang dama utusan angger geningan. Wah, edan. Puh, sia. Bakal dihukuman gue sia. Entong da mangutusan, ino ge utusan mangawe ka angger sudana. Bener tah, kita ku si sudana. Laras angger ditamegat bejaan san. Rogahala si Kresna jeung si Baladewa pulang ajar. Ini di bawah ku aing sia, di bawah kasih sudana dihukuman. Manganya ngakeun salira langkung paos, salira langkung ngarti. Bawah ka aslina hukuman ieu. Keun bae kalau nepangan Sumbadra nya bawa we ulun-ulun. Iya Kresna. Salam ke Sumbadra Kresna, salam. Bejakeun ke Sumbadra akang sono nya. Kewe video call ka akang video call nya. Nya mangga ieu ini sih we. Aduh. Ini majau sama kaboker sia ama. Ini atuh angger Baladewa tong amak-amakan atuh ama. Stres ama. Ini sih tama. Aduh mengerakap. Sungguh. Ini sih mengeruh. Kaboker. Bangsa. Kresna sakali deui salam ka Sumbadranya. Akang rek mau ulun-ulun yeuh. Dek dihukuman wae. Mangga dilujeng. Hayu Kresna, akang lu bapa. Aduh. Geningan ulun-ulun teh jasina keneh. Ngaganggu kaperjalanan kaula jeung Kakang Baladewa. Sumbadra Arjuna Yayi antosan kaula Kresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia, di kampung, di kota, ulah hilap ka lemur si Cepot, like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.